Da ieu kampung teh moal robah-robah ngarananya. Moal robah-robah teh kumaha? Reka mana ka Cikamuning. Pasti maksudna teh di mana? Di dieu gitu tah. Ae manazila yastautinuha al adadu al mu'tabaru. Tegasna mah pirang-pirang imah anu loba. Maksud pirang-pirang imah anu loba teh mun zaman ayeuna mah diadegeunana di kampung. Sok aya bahasa di tengah-tengah kampung. Ngan maksud tengah-tengah kampung teh lain berarti kampungna diukur tuluy diteuneun di tengah. Sanes kitu maksudna. Nu penting aya di jero kampung bari tempatna memungkinkan keur nampung jamaah Jumat. Da ayeuna sanajan di tengah-tengah ari pasir mah nya tempatna leutik hese jumaahanana ge atawa lamping aya di sisi ieu lapang tah maka diadekeun jumaah teh di dinya sanajan di sisi eta di sisi teh masih keneh disebut tengah-tengah kampung maksudna masih keneh aya di kampung eta. Berarti lamun teh mah di dieu nya urang ditu nu bolah ditueun sasak wajib jumaahanana teh ka mana ka dieu gitu wajib nama ngan kulantaran loba naon loba uzur nya teu boga motor tea nya lamun leumpang meureun lila tea nya ngadegeun weh di ditu sanajan kurang ti 40 lamun ningali kana hukum salat jumaahna kumaha teu sah mantak sok salat deui lohor. Da masih keneh sakampung gitu. Masih keneh sakampung. Tah di dieu bentuk imah nama da zaman baheula nya ieu mah min hajarin imah nama rek dijieun tina awi. Zaman baheula mah tina awi cenah imah teh autinin atawa tina taneuh porang nya. Nyieun imah asa dagangan urenya masing aya ge tina taneuh ngan dibeulem jadi naon semen nya au khosabin at hajarin malain awi batu gitu salah ieu teh malaweung tina batu nyieunna tehnya dipahat meureun au tinin atawa tina taneuh au khosabin atawa kai tina awi mun cara ayeuna mah imah panggung nya min baladin au qaryatin ti hiji nagara atawa hiji kampung ceuk urang mah di kampungnya mun Cikamuning teh di kampung Cikamuning wala buda antakuna al abniyatu mujtami'atan fil urfi jeung deui di dinya teh loba imah ceuk urup di kampung Cikamuning ieu ceuk ai urup teh kabiasaan ceuk sangkaan orang pendapat orang di Cikamuning imah loba teh loba nya berarti Cikamuning teh lain di dieu maksudna nya di kampung Cikamuning imah loba teh loba berarti aya kawajiban jumaahan di eta kampung. Kumaha lamun imahna teh pajarauh baringan hiji-hiji fa ingkanatil abniyatu mutafarriqatan di dieu imah teh aya hiji di Janggala aya hiji di awi luar aya hiji keun da ngalamun ieu meureun baheula mah can araya jalemana nya maka lam tasihha al jum'atu fiha bila khilafin teu sah jumaahanana atuh rek sah kumaha da imah-imahna oge eueuh dina ayana oge jalma berarti jalmana teh pendatang. Naon sababna? Li annaha laisat qaryatan sabab lamun di hiji tempat ngan aya imah hiji moal mantak disebut naon? Kampung. Di Batu Karut contohna teh aya imah hiji moal disebut kampung Batu Karut. Sabab imahna ngan sabaraha? Hiji. Di Cikamuning disebut kampung sote peda imahna loba nya eta secara galibna nya wa yurja'u fil ijtima' wa tafarruqi ilal urfi
nya. Loba jeung saeutikna teh tergantung urup, tergantung kabiasaan. Nya lamun ceuk urang loba ye imah berarti aya kewajiban jumaahan. Ngan lamun ceuk urang saeutik ngan 2 imahna ge maka teu wajib jumaahan. Wala yustaratu iqamatuha fi masjidin, teu wajib salat Jumat di jero masjid. Teu wajib eta teh eungan kabeneran di urang masuk di jero masjid. Sabab lamun di luar masjid mah mun keur usum halodo panas, mun keur usum hujan kahujanan. Aukinin atawa dina tempat ieu teu wajib eta teh nya. Bal yajuzu balik ta meunang itu ngadegkeun Jum'ah fi fadhain di sampalan. Mun kira-kira masjid geus teu mencukupi meunang salat Jum'ah di tempat anu lega sampalan, ari sampalan teh lapang atawa lamun di ditu mah nu datar teh naon sawah nya mun keur garing tah meunang jumaahan di dinya. Ngan ari masih keneh aya masjid mah nya geus we di mana di masjid sajaba meunang ganjaran Jumaah teh meunang ganjaran iktikaf lamun diniatan. Ari di lapang mah moal meunang ganjaran iktikaf atawa di madrasah teu meunang ganjaran iktikaf. Da ari iktikaf mah kudu di mana? Kudu di masjid. Fi fadhain ma'dudin min khittatil baladi. Nu penting eta tempat teh masih keneh aya di lingkungan eta lembur. Lamun perbatasan jeung awi luar mah awi luar kan perbatasanna teh itu naon jembatannya. Tah di dinya kan aya sawah, tadi sawah eta meunang sanajan eta sawah teh lamun ningali dina kampung mah di mana? Di sisi sanes di tengah, tapi maksud di tengah-tengah lembur teh nu penting masih keneh aya di eta lembur acan kaluar di eta lembur di eta kampung mun di urang mah. Wa amal maudi'u al khariju an khittatiha allati yatarakhasu minhu al musafir fala yajuzu iqamatuha fihi. Ngan lamun urang ngabring 40 jalma atawa 50 nya ngabring bagian piknik ka ditu tu ka mana? Ka Pangandaran. Tuluy we arasup ka Kaleuweung. Wong Jumaahan yeuh aya ye 40. Tah eta mah teu wajib bahkan teu meunang sabab eta nu marangkat teh urang mana? Urang Cikamuning. Ari rek ngadegkeun Jumaah di mana? Di Pangandaran, di Leuweung, di Cagar Alam. Lamun arek eta ge da moal ieu dina bukti namanya boro-boro Jumaahan salat ge kadang naon teu purun nya boro-boro di Leuweung kakaraku macet ge ge lah kodo